Aya mang. Aya. Kade jeung saha min? Nah, biasa. Sorangan. Sorangan. Dauk naon? Wah, jair. Lain kok dia nama. Ulin kasih eme. Di eueuh di teangan teh. Karunya teh aya baturna sebuah tanceukna indit. Ah, mending kene nguseup we jeung urang di dieu. Dengan tenoa eupan euy. Ah, apa nama aya? Tenang loba. Dah. Apa nama? Panaon tuh? Barem gitu. Nah, biasa we racikan. Nggak banget tuh. Oh. Mana itu bebenangan na? Ah, semenang hiji ya. Dauk naon eta ibris kapal. Heeh. Anak-anak keneh. Bau kieu. Tah si Ripal di dinya tah. Kalau gitu. Heeh. Lila yang terpanggil. Tuh, coba teang ya. Di mana? Tah, kepangun awi. Kalau gitu. Mau apaan tuh? Mawa we ieu. Sigana mah teu mawa tadi teh. Lah, kang tembong lawe. Cobaan we. Belah mana, Bahilin? Heeh, bahile. Pak. Kemana wae? Boy, aya we teu nguseup duh. Kira ieu mah teh putus jeung si Emeh. Ini sih kamari. Ya itu pindah naon? Iya, we teh teu ngeunaheun tu lancukna. Ah, iya yang lancukna ge. Mana ka mana ieu? Nyaba ya, jadi pengusaha di kota. Di kota. Heeh. Setara ngabaran-ngabaran acan ka si Emeh ge. Pohoeun. Ya, ari ayeuna si Emeh. Jeung saha ayeuna hubunganna? Ayeuna mah teu boga haeun juga teh. Biasa we kitu nyeunaan video. Barudak mah ya. Heeh. Upload manehna. Tutorial cenah ge. Geus. Khawatir teu boga sendal-sendal acan. Lanjutna tara ngiriman duit cenah. Ya, lagi kan ngomongnya kena. Lagi kemajukan yang kemajukan di. Heeh. Ya, ini ke nyari pas eta di kebon. Ada hayang boga kamajikan deui cenah. Hayang teh. Ini ai gaweana ngan saukur. Nyari geura. Kaparapan gitu. Ai ngomongna mah cenah, anu aya nu mantuan, gegero, nyeuseul belas sirik anu teh. Jika nama kawin deui di ditu. Di dia ditinggalkeun beureun. Hari dia ka mana pamajikan? Deui tataran nempuan sabuat ditinggalkeun teh. Ya, jadi aya si Emeh di mana sorangan. Bisa dilongok-longok atuh. Ka mantan. Men, yang pindah yuk lah. Ka mana aya gitu? Lah hareup. Yuk, Nah, lah hareup. dan menang wae. Menang doang. Ih, yang si Ripal tuh. Pal, Yuk. ayo. Oh, nanti lah. Yuk tuh. Gila. Bain mau umpan. Ayo. Oke lah yuk, kedong yuk, kau nyorang. Ayo. Lila ya udah mau umpan. Nah. Ah, dia sih kan namanya ya. Kalus mah. Nah, kurang menang. Ih, cobaan heula. Kau kenal nih ya? Hisap kan anak-anak ini. Dikocok-kocok baik. Bola asuh. Kurang
Namanya orang dicemplung deh. Itu dalil-dalil lagi euy. Ding, mau kasih naik ding. Udah langsung aja yuk. Tahu mana? Tahu jadinya. Kita sampai aja. Mau disaung. Yuk. Oh, iyalah. Ain mau casan teu? Casan. Aya ieu. Diam dah. Oh, aya huluna boy. Hah? Aya huluna asli. Kabalna? Tuh ingat ini mana? Ceuh. Tahu huluna boy. Kumaha? Dikieukeun. Tah. Aing mah kumaha teh ya? Coba lobet. Cenah telepon. Tuh orang poho teu mau casan deh. Nah, juga nu sok mawa wae teh. Di Tuh wah pisan. Men, ai si Ucup ka mana ayeuna? teu nyaho. Ayo ngomong nama. Nyoba cenah erek jadi pengusaha cenah ngomong nama. Tapi mereka kabar ge tanah aya kasih emeh teh. Kawin deui jiga nama euy. Da bahasa eta ge nyebutna hayang nambah pamajikan cenah. Ami nambah anu kolot. Jing, cari bola cing teh. Emang si eta sok gawe naon gitu. Teu nyaho puguh. Aya di lembur bahasa eta ngan ngored ngarit gitu. Tapi pamajikan alus euy boga cita-cita mah hayang hilu cenah. Anjing jaing teh. Aing can hiji acan gelo. Teuing ayeuna di kota teuing naon tah? Jadi pengusaha meureun ayeuna mah. Boga sendal-sendal acan si emeh ge wati anjing. Oh, coba diputuskeun yo ku si ieu yo. Wat, tira. Itu si eta ini nah, lanjut nah. Geus aya mah 4 bulan mah. 4 bulan. Heeh. Lamun kawin deui mah eta teh awalna jigana keur hamil 4 bulan. Kali. Teu nyaho teh ge. Ujug-ujug India soe. Ini mah yang ternyata pada naon akhirnya. Heeh. Ditelepon tara diangkat teh. Si Ucup teh heula mah sok gawe nguseup jeung urang. Ayeuna ge nguseup we meureun. Marek boga pamajikan 2 atuh. Salut euy eta teh. Manehna di lembur ge ngan jadi tukang eta nya, tukang ngoret. Ngoret. Heeh. Cita-citana mah hayang boga pamajikan 3. Anjing, hebat cai teh euy. Bisa kitu. Si emeh wae ge kaparaban. Dahar jeung uyah. Cai ge. Sedang teu boga. Kita meureun hayang kacumponan syarat siritna meureun. Para radu. Heuh. Halus boga kahirangna mah. Heeh sih. Kan Orang urang di lembur jadi serangan. heeh. Orang di lembur sorangan ayeuna mah. Oh batur. Ih, ayo ulin kasih emeh karunya yo sorangan. Isin lagi. Kudu nama ieu da. Nya, lanjutna indit. Kalau diputuskeun, kumaha atuh cenah pemikiranna nya? Teuing. Ada tapai ini tuh. Anu bener kunaon pangna putus itu. Biasa itu lecetnya kok. Ayo kuin gitu. Ngobrol dengan nih ngobrolnya. Ah, dah euy jangan eta teh euy kata kitu anjing. Sok udah bingung aing ge euy. Lebih kemana tuh gitu? Geus sih itu dah bobogohan jeung awewe lanceukna kitu. Lanceukna kitu, hidungna kitu. Hidungna kitu, ninina kitu anjing, jeung aing sia euy kana otak. Saya mending kena jomblo sakalian. Biasa nama sok aya turun temuruna mun ti luhurna kitu nya kitu we kahandapna pasti. Uji juga
si emeh teh sih kadang mah karunya khawatir dahar jeung uyah sendal teu boga sok aya deh cai aing ge teu kasebeleuna teh si siriet cai aing teh teh ngomongna rada anjing geus aya mending keneh longok deui si emeh Itu nya bari mikeun sendal euy aya di Mas sendal. Tah. Cacapit teh ku paku teh apa? anjing terima kemantan tapi ya gitu nah anjing diberna capit harusna capit Soalnya daripada gelar-gelar gitu. sih aya mengali bare high heels mah Heeh. di sejangka ya sejangka makam ngalangok indung bapana kok lagunya tinggalkeun indung bapana tinggalkeun ku lanceukna deui ka mereka kabar tinggalkeun deui kumaha aduh komplit hero tidak gitu ge cucuknya nyaheun tadi nama bukti pengorbanana sok adina mah gede montok ke di ujungna mah tempo anjing aing sok khawatir sakabeung mah da euy teuing ayeuna di kota teh ngagedean teh hanteu Aya sok di mana gitu saya dah. seme di mana biasa sok aya nyamper ka imau ya gitu wae sampai Hah? itu we curhat si Ama cenah terang mereka kabar cenah ngomong boga sendal dahar jeung uyah nyangu sorangan ngepel gegero anjir aing biasanya kan si eta gawena ulin minta duit ayeuna ditinggalkeun ku lanceukna rada hariwang sakabung mah bisi ieu kok ngalian imah ayeuna si emeh keur kieu saatna maneh tunjukkeun sebagai mantan tanggung jawabna teh teh karunya keur kitu sok tanya tunjukkeun lamun saenggeus jadi mantan ge maneh bisa kena setia ka si eta Itu lah sampaikan. aya teh sendalna heula Ah, enggak tanggal buat kayak mah urang meureun. oh candean nya ayolah Jalan. geus yuk Geus naringgalkeun meh. Teu punten-punten acan ka dewek. Mending kena balik urang. Teu naringgalkeun atuh barudak teh.